Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu, alhamdulillah tepang deui sareng simkuring Cing Adnan nyaeta dina gelaran acara dongeng Sunda anu mantun carios Mang Sobri anu kalersan ayeuna teh nincak kana bagian 11. Nanging hapunten sateu acana kangge sadaya mitra kaum dangu anu kantos lami ngantosan ieu lajeng na dongeng nu mana kupedah telatna ieu upload dongeng teh kayaan simkuringna nuju sibuk seueur uruseuneun anu teu tiasa ditinggalkeun. Tapi sanaos kitu alhamdulillah masih dipaparinan sehat walafiat sareng kasempetan supados tiasa ngeusi deui nyaeta kangge acara dongeng ieu. Kukituna sateu acana simkuring lajeng kana mantunkeun ieu cariosan Mang Sobri di bagian ke-11 langkung ti payun simkuring nada dihapunten sok manawi seueur kakurangan kalepatan kasalahan goreng na bahasa anu masih jauh pisan kana undak usuk bahasa anu leres nyaeta khususna kana bahasa Sunda. Maklum simkuring masih kene diajar oge kukituna manawi dina simkuring mawakeun ieu carita sok aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina simkuring nyuhun dihapunten sabab ari ieu carita mangrupikeun carita fiksi anu direka ku simkuring etang-etang kangge maturan sepi dina wayahan urang sadaya istirahat. Sareng ari ieu dongeng dina kasempetan ayeuna simkuring teu maos kana teks atanapi teu aya teksna kitu nya. Real mutlak kumaha imajinasina anu tos katerapkeun dina pikiran simkuring. Kukituna nyuhun dimaklum sakali deui panginten dina kaayaan simkuring mawakeun ieu carita loba pisan karancuan dina undak usuk bahasana. Supados tong nyangkolong teuing kana waktos dupina urang kawitan we ieu acara dongeng Mang Sobri dina bagian 11 wilujeng ngadangukeun yu ah. Para mitra kaum dangu, dina harita Nyi Lastri miheulaan ngajawab kana naon anu ditaroskeun ku Mas Sarbini ka Mang Sobri. Kieu mak maksud mak teh Mang Kosim teh ngabutuhkeun kangge nu ngadamel di bumina kitu. Sumuhun Lastri, muhun leres pisan kitu maksud emak teh ieu mah nya ting bating maneh teh nganggur di dieu teu aya gaweaneun da ari perkawis masalah dapuran teuing mah ku emak ge tiasa ngan ieu mah pan mumpung keur ayana kasempetan rek iraha deui atuh nya ayeuna mah kieu we atuh sok isukan mending tepungan wae heula ka ditu taroskeun kumaha saena kitu nya Neng sok dibawa Sobri ka ditu
kocap Masar Bini harita mereken saeutik pangwarah ka Nyi Lastri kangge ngajak ka Mang Sobri supados tiasa nepungan ka Mang Kosim. Sumuhun mak, hatur nuhun pisan ieu teh. Makan tos repot-repot nepikeun kana pamaksad kuring ka Mang Kosim. Nya sae pami kitu mah panginten ke isukan Neng sareng Neng atuh ayu urang ka ditu we ka bumina Mang Kosim manawi ieu mah aya padamelan anu istuning tiasa atuh digawean ku urang sadaya. Nya paling henteu lah nambih-nambih kana ongkoseun. Maksud ongkoseun teh keur kangge bakal urang di dieu. Keur ceng-celengan urang ka hareupna. Da kangge kitu kanyataanana moal nya atuh bakal bade ngarepotkeun wae ka emak sareng abah. Teu kitu Sobri. Ari abah mah ikhlas we naon ayana. Kanyataanana ujang ari ngalan kolot teuing mah atuh kedah ngampihan ka anak. Nya kayaan anak jadi raja, bapak indung seneng. Anak susah panginten indung bapak ge sami ngiring susah. Bagjana anak bagjana kolot, susahna anak susahna kolot. Kitu kayaan di dieu mah da. Tong jadi imutan teuing ka dieu mah. Komo teuing da geus nyaho sorangan. Indung maneh mah mun ngomong teh ka mana karepna. Daya wates wangeunna asal ceplak-ceplok we. Pujang ka maneh atuh. Pan ka abah ge kitu kayaanana. Bah Kohir harita netelakeun kana naon maksad pi omongeun Mang Sobri. Anu istuning sanaos Mang Sobri ngarasanya dina kayaan kitu nageh teu nyumput teu bodokeun kana pikiran sareng maksad tujuanana. Nanging kumaha onam geh pamikiran Bah Kohir mah asa teu ngeunah. Margina lainna naon da rumaos yen Masar Bini anu salaku janten istrena nyaeta mun ngomong teh taya wates wangeunna asal ceplok boroning teuing ka batur ka anjeunna geh kitu. Teu sawios abah. Hatur nuhun pisan kana kasayan abah kasayan emak. Teu sawios. Silih maklum dina kayaan anak ieu mah. Bari nage tong didengekeun teuing ari aki-aki eta ngomong teh geuning Sobri. Emak mah lainna naon ngomong kitu ge da memang kieu watekna kayaan emak mah. Kaduana emak teh lain ku sengit ka maneh teh lain. Ieu mah lainna naon tapi memang istuning emak teh ieu teh nuduhkeun jalan keur maneh. Maksud emak mah da hade ka dinya nama. Entong hajeun ka emak ngomong teh kieu asal ceplak-ceplok naon jeung sajabina. Maneh teh ka aya-aya rasa ka nyeri kitu dina hate teh entong tong nepi ka kitu. Sumuhun mak. Hatur nuhun pisan. Henteu sim kuring mah henteu nepi ku aya rasa ka nyeri kitu mah. Nuhun nya pami kitu mah atuh. Nya kitu emak. Lastri teh nya panginten ke isukan we atuh sareng Kang Sobri ke kaditu. Nya kumaha onamna mangke urang tinggal kaputusanana mun entos Lastri sareng Mang Sobri kaditu. Nu mawi ieu teh bilih aya pagawean ge da ari Lastrina teh tiasa nyepeng pan kumaha. Rumaos ari Lastri teh pan ari masalah masak teuing ge naon sok jadi pi omongeun wae ku emak sagala kurang uyah sagala kurang ieu jeung sajabina. Mantaki sok jadi emutan eta teh emak bilih dina kayaanana keur kieu teuing keur neangan padamelan ka batur. Bilih atuh diomong ku batur ari diomong ku emak teuing mah nampi Lastri ge kuluaseun hate. Nanging pan ari ku batur mah bisi kumaha celek kitu onamna kana hate teh sok aya wae rasa kanyerina. Geulis wajar ari kitu mah. Tong jadi emutan, tong jadi pikiran. Di mana-mana ge kayaan anu can bisa mah kabeh kudu belajar. Ayana kritik, saran, komentar eta teh ngawangun keur pribados urang. Tong dianggap saparan itu ieu omongan batur teh anu ngawangun kana urang teh kayaan anak ieu teh jadi nyeri hate keur urang. Tong dianggepeun kitu nya. Kitu kocap Nabah Kohir harita bungkaskeun obrolan dina kenyataan harita.
Para mitra kaum dangu, singkat cerita, peuting kiwari beuki munjuk ke arahan jam 12 peuting. Sakapeung kadangu kurecetna sora gaang di luaran imah. Kitu oge sakapeung deui mah katingal. Serabna aya cahya bulan anu kalengkap tina hording jandela kamar. Nanging dina kanyataan harita asa aya nu dirasa ku teu puguh rasana. Mang Sobri sareng Nyi Lastri anu teu acan keneh tiasa kulem. Ieu teh duka kunaon engkang? Lastri teh hasaan hese teuing kangge peureumna soca teh. Sumuhun Neng, sami akang oge kieu kanyataanana. Tara-tara tisasari ieu teh ku teu bisa sareke ieu nah hanya. Duka kunaon. Tapi Ari Lastri mah aya sok pikiraneun ieu teh nyambung-nyambung teuing ka Mang Kosim. Pikiran tadi anu ku emak ditepikeun. Kumaha kitu Neng? Pan sakaterang Lastri mah atuh saur akang ge pan dicarioskeun yen Mang Kosim teh itu ieu lain sajabina. Maksudna munjung gitu? Muhun pilih teuing. Kena naon bakal aya mamala kitu kangge urang ieu teh kangge keluarga urang ieu teh engkang. Urang mah teu kedah mikir anu leuwih kitu. Tapi memang leres dina peuting ieu akang teh kupangpangna rada hese kulem teh. Teu aya sanes pikiran mah aya kadinyana sami sareng Neng. Tapi engkang sih teu kaleuweuheun teuing lah mikir kadinya. Nanging ieu teh sakapeung banyak memang sok aya rereteun omongeun ti si Rakim. Nya kitulah. Duka kunaon ieu teh asa teu pararuguh. Tapi geus ayo atuh. Urang teh paksakeun we atuh kulem Neng. Muhun Kang, mangga atuh pami kitu mah. Tapi ieu teh duka kunaon? Lastri teh datara biasana kieu Kang. Ya Allah. Pamugi we atuh. Sing dilindungan urang sadaya teh. Ku rahmat Anjeun ya Allah. Ku kanyaah Anjeun ya Allah. Amin ya Allah ya robbal alamin. Toslah tong janten emutan teuing ning kadinya hayu urang sarekeun wae. Gampil perkawis kieu manyang urang kaputusanana mun tos dongkap ka ditu. Urang tos ningal kayaanana kumaha, teras Mang Kosim teh kumaha ka urang. Nah leres gitu tidinya pan urang teh gaduh pertimbangan. Paling henteu pan aya lah. Keur erang-erang urang, keur eunteng urang sateu acana urang teh ngalangkah jauh langkung kapalang. Sumuhun, mangga atuh akang pami kitu mah. Harita Mang Sobri sareng Nyi Lastri maksakeun peureum dina kaayaan anu tara-tara tisasari ngaraos kitu para mitra. Kanyataan hatena masih kena aya rasa kamangmang. Tapi Mang Sobri teu tiasa balaka. Rumaos bilih kumaha onam ayat celakna ucapan bahasa anu kalangkungan sok jadi emutan kangge Nyi Lastri dina pipikiranna. Para mitra kaum dangu, singkat cerita dina kayaan ayeuna nepi kana wayahna isuk. Sora manuk pating cerecet di unggal tatangkalan lembur. Nanging sanaos kitu kayaan lembur masih kene kalingkup ku ayana kabut-kabut di halewiran mega gunung. Dina kayaan kitu nyieun waas keur papandangan alam pikiran urang. Sakapeung sok aya sorana gusra kesruk jalmi di palataran imahna masing-masing nyapukeun kana palataran anu bala. Anu tangtos kanyataan dina ayana kitu teh janten keur pelajaran urang sadaya dina ngarawat kaasrian lembur para mitra. Kitu pon deui kayaanana dina kayaan kaluargina Mang Sobri sareng Nyi Lastri. Anu harita tos katingal aya Bah Kohir anu keur ngalinting bako di hareup imah. Kitu oge Mas Sarbini asa-asaan teh sibuk pisan.
Hayang saenggalna ningal Sobri sareng Nyi Lastri harita teh angkat kangge nimuan ka Mang Kosim para mitra. Sabab dina nyata kaayaan kitu teh aya tujuan hate anu teu dibijil beaskeun ka maranehanana. Nu istu ning tujuan mah bade ngorbankeun ka Mang Sobri, boh eta mah bade lami atanapi deukeut ku carana pasti bakal katumiba jeung laksana maksad pinujuan anjeunna. Neng Lastri janten bade nimuan ka Mang Kosim teh. Mas Sarbini harita nyauran ka Nyi Lastri anu masih kene bulak-balik sakapeung ka dapur ongkoh ka kamar. Sumuhun ma leres janten ye ge bade gentos anggeun heula. Sumuhun atuh ari kitu mah sae sok mangga enggal diburukeun bising ke Mang Kosim mantos ngantosan di ditu anjeunna loba kaperluan. Da maklum ngaranna jelema beunghar mah atuh geulis. Mas Sarbini harita mamaes maneh kana omonganana nu padahal hayang enggal pisan laksana kana pinujuan anu kagorenganana teh ditujukeun ka Mang Sobri harita. Pon kitu deui Mang Sobri anu katinggal tos siap dina kayaanana kaluar ti kamarna. Tah kitu pan aya pantesna harita tamu teh ka batur ulah disaruakeun jeung pakaian urang teh keur didamel atuh Sobri. Kieu tah geus gagah pokona mah. Sok insyaallah maneh mah ka Mang Kosim ge langsung bakal ditarima sabab kamari teh mah tentos balaka naon ayana nyuhun pitulungna supados tiasa ditampi tong aya persyaratan kumaha onam keur dipulah pilih janten pagawena kitu. Atur nuhun mak, sumuhun ieu teh. Kela mak dikantun heula ieu Sobri bade ngalereskeun sapeda heula. Bari jeung dicek manawi rantena rada seuseut da kamari teh maklum sok aseblok ku cai janten ari karatan teuing teh di dealna teh rada alot eta teh mah. Sumuhun sok mangga tinggal digemukan we engke tu di ditu da aya gemukna ge. Sumuhun Sobri. Tuh mun butuh gemuk mah aya nyangkol di ditu disampireun ieu tah. Paranti nyampirkeun acu kotor eta. Pan aya sampiranna di dinya aya paku. Sok cokot we. Sumuhun abah. Atur nuhun abah. Mang Sobri tur harita ngaleos. Nyaeta niatna bade menerkeun kana sapedana. Nu tangtosna mah dicek sagala rupina supados dina perjalanan anjeunna muru ka rompokna Mang Kosim teh teu aya hahalang jeung rintanganana. Nu utamina mah teu aya hahalang tina kendaraan anu dibantuna. Sanaos kanyataanana eta teh make sapeda teu riweuh teuing teu kudu mikiran bensin jeung sajabina, nanging nu pasti mah sagala kasalametan kedah dipikiran ku saha wae ge mun bade aangkatan ka mana-mana. Lastri atuh eta enggeus maneh teh naon deui sih dandan naon deui sih? Muhun mak ke kedap deui. Ceuk Nyi Lastri harita nembalan kana panyaurna ti Mas Sarbini anu kantos ngantosan anjeunna. Teu lami Nyi Lastri kaluar ti kamarna para mitra. Heran pisan harita Mas Sarbini kuningalna. Sabab kageulisanana Nyi Lastri bener-bener kaserang pisan. Nu si horeng si mana horeng di jero kamar tadi teh. Nyi Lastri teh kuat make bedak jeung sajabina. Tara-tara biasana panginten kitu ge da ningal kayaan salakina nu mawi ieu teh bade tujuanana angkat bareng ka Mang Kosim ngahormat jeung kanyataanana dina urang tatamu ka batur. Sok sanaos kayaan urang teh teu boga tapi dina tatamu mah paling henteu ngaranna berseka rapih jeung sajabina mangrupikeun hiji hormat oge kangge sasami dina keur kayaan akhlak budina urang tatamu. Tah kitu atuh geulis pisan ieu teh geuning anak emak teh aduh ma bangga pisan geuning gaduh putri teh geulis kieu tingali itu abah tingali itu anak anjeun. Geus geulis neng geus. Siga can boga salaki wae dangdan sakuat menor-menor kitu. Henteu abah sanes kitu da ieu teh pan bade ka Mang Kosim. Maklum ari Mang Kosim mah panjalmi beunghar sok manawi mun urang teh naon ayana mah bisi teu ditarima teh ya. Sae aya kitu mah. Sok ditutu tuh si Sobri geus di tukang da. Tadi teh asaan mah rek ngecek ranten aduh kanaon eta teh. Geus ditu susul mending kumaneh. Muhun geus ditu wayana tu ka tukang. Sok
tita salaki mana enggal-enggal gitu ulah lami teuing naon deui sih eta teh ngecek naon deui sih. Masar bini harita masih ngagurutu keneh dina kanyataanan. Anu istuning hayang enggal-enggal saenggalna ninggal pisan angkatna eta Mang Sobri sareng Jelastri para mitra. Teu lami tina kayaan kitu harita Mang Sobri jol ti guritan bari nungtun sapeda anu katinggal tos siap tinggal angkatna. Kitu oge ka Jelastri lurat leret ka indung sareng bapana anu maksadna mah tos siap nyuhun pamit bade indit nyaeta bade nepangan ka Mang Kosim para mitra. Tuh geus ditu mangkat da geus siap sagalana. Geus beres lain Sobri? Sumuhun mak, alhamdulillah tos beres. Muhun atuh mak. Abah Lastri pamit heula nya bah. Mak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si hati-hati maneh Lastrinya. Sobri, si hati-hati. Sumuhun bah, turnuhun bah, mangga bah. Dikantun heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu, harita kayaan Mang Sobri sareng Jelastri kantos mangkat bade nimuan ka Mang Kosim. Anu tangtos dirorompok eta ngan saukur aya Masar bini sareng Bah Kohir. Nu teu aya sanes Bah Kohir mah santeuheunteuna aya cecelak hate anu asa gaduh pitaroseun teuing kana kanyataanana ieu ka istrina. Mak, iya ya. Ya teh urang saestuna mah aya ngomong teh ti penting. Tapi urang ninggal kaayaan. Da lainna naon ya teh. Bisi-bisi kadenge ku barudak. Pan urang teu ngeunah oge ke disangkana urang teh ribut. Nyasok bade ngomong naon deui ieu aki-aki teh deuh aing mah ngariweuhkeun wae. Sok er ngomong naon maneh? Kieu mah. Nah mati atuh teh emut. Karena naon caritaan jalmi-jalmi salembur ieu. Oh mau lembur nu sejen mah pan kantos terang. Aya beja teh saur teh. Mang Kosim teh pan munjung ya teh. Ka makhluk di alas pulang. Sedangkan emang ngancurkeun ka Lastri atanapi ka Sobri keur ka ditu. Bujang-bujang atuh ya teh model Sobri atanapi Lastri anu jauh ayana di dieu tetanggana wae pan Mang Kosim teh teu aya pisan anu bade didamel ka manehna dan numutkeun sieun teh apan kitu nyatana. Ih, ari kolot ka mana karep asa teu boga pikiran ari didinya. Ye, ari nyaleresan kolot mah ulah ngomong teh kitu. Siga eueuh pendidikan, siga eueuh saringan. Entong sok gampang ngomongkeun ka batur ari encan kabukti ku panon sorangan teh ulah kitu. Komo deui lamun aya anggepan urang teh ngawadalkeun ye. Ngorbankeun ka anak atanapi ka minantu, peda nitah ngajurungkeun ayeuna ka timu ka ditu ka Mang Kosim. Ulah kitu pikiran teh. Goreng eta teh. Lain. Hari urang lain kitu. Mantak ieu tah ya jeung urang teh diomongkeun keur peuting teh bakal na kieu jeung maneh mah recot we. Ujung-ujungna nya mantak ge entong ngomong ka mana karep ieu teh. Geus we cicing. Urang mah sing doa we keur bararudak teh supaya kenging kana hasilna tur salamet sagalana. Ulah aya pikiran nu teu pararugu. Yen pikiran ngariweuhkeun wae kitu teh. Masar bini harita ngajepat bari tur muru ka dapur ngaleos tanpa wawartos. Atuh Bah Kohir ngan saukur ngelus dada. Dumukna kayaan kitu teh sakali dua kali. Da memang kanyataanana ari Bah Kohir dicaritakeun kudu eleh ku pamajikanana. Dasar
Hari boga pamajikan watakna heuras kitu mah. Hese. Tapi nya kumaha nambah urang masih ngadoa we lah. Pamugi we ieu teh. Sing salamet bararudak mah. Teu aya halang naon-naon ieu teh. Salamet lungsur-lungser kana sadaya tujuanana. Tong janten aya naon-naon lah kahareupna ge. Numutkeun Mbah Khohir dina grentes hatena para mitra. Para mitra kaum dangu, harita Mang Sobri sareng Nyi Lastri kantos nepi ka hareup bumina Mang Qosim. Katingal anu sakitu endahna pager imahna anu sakitu ageng, pinuh ku ukiran kayu japara. Nu tangtos hal nu kitu teh ngemutkeun deui kaayaan Mang Sobri basa di kota. Itu neng, pager imahna ge kuat alus kitunya. Sumuhun Kang, ingat-ingat ka Pak Haji Dulah anu di taeun rompokna ku saha eta teh? Ku Mang Sadim. Sumuhun alus kieu nya Kang, iraha atuh urang teh laksana kenging rizki ngadamel bumi anu sapertos kieu. Ah, sok ka mana wae neng mah. Nya urang mah doa we insyaallah sing pamuga we atuh. Urang teh kaparengan rejeki kangge ngadamel imah paling henteu kieu atanapi anu langkung alus. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Bari seuri saeutik harita teh Mang Sobri para mitra, kitu oge Nyi Lastri asa bobodohan dina ngucapna tapi ngaharepkeun dina hatena yen Allah teh ngaijabah kana pamenta anu keur dilamunan wayah harita. Teu lami Mang Sobri sareng Nyi Lastri ngadeukeut. Keketok harita atuh kana pager anu sakitu ageungna. Da di dinya teh aya cantelan keur kaketokeun para mitra. Kitu oge disarengan ku uluk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mang Sobri sareng Nyi Lastri uluk salam. Anu tangtos langsung we aya nu nembalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedap. Mang Qosim nembalan ti lebet. Tur enggal mukakeun kana gerbangna anu nyata. Da Mang Qosim ge moal bakal ka mana-mana dina kaayaan harita mah. Sabab dina poe kamari teh tos janji sareng Mas Sarbini yen poe ayeuna bakal ditimuan ku Mang Qosim sareng Nyi Lastri. Harita langsung diarahkeun Mang Sobri ku Mang Qosim sareng Nyi Lastri oge ka tempat anu paranti biasana nyambut dina kaayaan tamu. Katingal pisan harita Mang Sobri sareng Nyi Lastri ku asa ragu-ragu dina hatena aya rasa kamangmang jeung kamelang anu teuing pikiran naon anu aya di otakna para mitra. Tapi ku kituna Mang Qosim nyobi nyalondoh ku DP-DP sareng adap asor kana pinawareunana. Pade leueut naon ieu teh? Ieu mun teu salah mah Mang Sobri nya sareng ieu teh putrina Mas Sarbini leres. Sumuhun Mang Qosim. Sim kuring Sobri ieu pamajikan sim kuring Lastri. Oh, sumuhun alhamdulillah atuh. Alhamdulillah pade leueut naon ieu teh Mang Sobri? Oge Nyi. Teu kedah repot-repot ieu teh. Mang Qosim hatur nuhun. Ciherang ge teh sawios. Ta ieu ge dan tos aya pan Ciherang ieu di hareup. Oh, nya atuh tah. Kaleresan da memang dina ieu meja mah Ciherang teh kudu nyondong. Sabab loba nu tatamu ka dieu teh. Janten saaya-ayana Ciherang mah kudu pisan nyondong dina ieu meja. Nuhun ieu teh Mang Qosim. Mang Qosim harita asa kasima. Nyata kasima ku kaayaan Nyi Lastri teh. Leres pisan anu naon dikocapkeun ku Mas Sarbini ka anjeunna yen istuning Nyi Lastri teh geulis kawanti-wanti.
Padahal kenyataan kitu teh nyilas dengan saukur dipoles ku bedak biasa. Komo pisan dina jero hate pikir Mang Kosim lamun dilastra jeung dipulasan ku bedak anu sakitu mahalna. Sanaos kayaan kitu kantos karaos dina hatena. Katinggalna tina mata anu jerojoy turun kana hate. Aya rasa kabungah-bungahan tapi nyadar nyaeta di sisieunana aya salakina. Ku kituna Mang Kosim asa mangpalerkeun kana kenyataan harita. Sumun ieu langsung wae panginten kana intina janten kumaha ieu teh Mang Sobri saur pun emak teh leres ngabutuhkeun kana pademelan kitu. Sumuhun ieu teh Mang Kosim, upami aya mah sim kuring teh leres pisan ngabutuhkeun kana pademelan. Tapi nya kitulah kuring mangan saukur tiasa nageh kuli teu tiasa lamun kana masalah alat elektronik jeung sajabina. Nya kitu oge saur mah teh kamari ge oge di rompok Mang Kosim saur teh ngabutuhkeun kangge supados aya nu babantos di bumi Mang Kosim. Nya kaleresan da istri sim kuring ge nyondong teu aya damelan manawi ieu mah kaangge. Sumuhun ieu teh Mang Kosim. Nya tapi kitu kanyataan sim kuring teh ari masak teuing mah teu bisa kitu. Nya sabisa-bisa weh kanyataan teh kitu. Teu sawios hatur nuhun ku kitu nama. Memang pisan sim kuring nuju ngabutuhkeun kahiji kangge anu di rorompok, kadua ieu teh jauh ieu teh Mang Sobri di alas bulang. Nyaeta mengurusan kana sawah lah. Tapi ku kitu nama mangga nyerahkeun deui ka Mang Sobri. Manawi Mang Sobri narima nya hatur nuhun upami henteu nya teu sawios. Sareng maksud abdi teh kieu ari panginten kangge istri Mang Sobri mah didamel weh di dieu nyaeta tiasa bade uah-uih gitu. Maksud uah-uih teh bade enjing dongkap wih sore mangga atanapi langkung saena di dieu cicing mangga da aya kamar biasana oge tos disadiakeun ku sim kuring. Perkawis kitu nama Mang Kosim sim kuring nampi naon wae ge nampi pademelan kangge kuring mah nampi nanging ieu teh duka teuing kangge pun istri. Nya langkung saena mah panginten jawaban teh moal poe ayeuna teuing. Nya insyaallah ke isukan sim kuring negeskeun ka dieu deui kumaha pami kitu Mang. Nya teu sawios mangga atuh Mang Sobri mangga teu sawios pami kitu oge sim kuring mah kumaha enakna wae lah di Mang Sobri da teu maksa teu kumaha kitu. Panginten kitu nya Lastri ieu teh. Sumuhun hatur nuhun Mang Kosim sateu acana. Ih geuning eta kuat teu dileut-leut acan. Teu kedah Mang Kosim hatur nuhun. Muhun hatur nuhun Mang Kosim. Ku kituna atuh Nyi Lastri sareng Mang Sobri kantos kenging jawaban anu leres nu ditepikeun ku Mas Sarbini ka anjeunna. Enggal weh langsung pamitan ti Mang Kosim. Tur nyandak sapedahna kangge muru ka arah mulang para mitra. Kanyataan Mang Kosim anu harita tos ningal kayaan Nyi Lastri tang tos ieu teh ngabunga-bunga dina hatena. Dina socana aya wae cileukaneun gambar Nyi Lastri teh dina kongkolak panonna teu daek leungit para mitra. Anu tangtos kanyataan kitu beuki nyieun rasa ka hate teh asa karinduan pisan ka Nyi Lastri hoyong enggal tepang deui sareng tepang deui. Nya ku kituna mah kantos kaharti kurang sadaya yen Mang Kosim teh neundeun sir para mitra harita ka Nyi Lastri. Neng nong ieu teh para mitra aduh hampura dongeng teh kedah kapegat ku Neng Nong. Kumaha lajeng cumaritana ieu Mang Kosim anu neundeun hate ka Nyi Lastri sareng kumaha engke kahareupna lalakon Mang Sobri. Mangga atuh urang antosan wae dina bagian dongeng Mang Sobri ka-12. Ku kituna sim kuring encing Adnan salaku tukang ngadongeng nyuhun dihapunten
manawi seueur kalepatan atanapi aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina. Nu istuning ieu carita teh direka ku Sim Kuring kangge etang-etang maturan sepi dina wayahan urang istirahat. Sapunyere pegat cimpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.